Bapak Ibu sepuh sepada sulanya kolong waktos, mangga urang sami-sami ngalajengkeun aosan kitab Fathul Qorib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah rabbal alamin. Faslun fi sulhi. Ari ieu hiji pasal badunyakeun akad damai. Akad suluh, akad damai. Kadang jalmi aya perselisihan dina naon? Dina masalah perkawis harta. Nah, di dieu kangge milarian solusina tina kedua belah pihak anu nuju sengketa. Nyata akad suluh, akad damai. Supados ulah keberlanjutan eta perselisihan maka aya solusi kangge mecahkeun permasalahan anu nuju sengketa. Wahwa lughatan qat'ul munaza'ah. Namina sulutnya menurut lughat qat'ul munaza'ah. Nyata mutuskeun qat'ul munaza'ah. Mutuskeun anu nuju perselisihan. Atanapi perebutan. Sami-sami ngaku hakna tak diputuskan supados aya adil antara dua belah pihak, maka dibentuknya akad suluh, akad damai. Wa syara'an ari suluh menurut syara akdun hiji akad. Ya suluh anu bakal hasil bihi ku eta akad qat'aha mutuskeun atanapi mecahkeun nyata perselisihan, persengketaan gitu. Jadi ku eta akad teh jadi putus permasalahanana teu aya perselisihan deui. Wa yasihu sareng sah as-sulhu akad sulh akad damai ma'al ikrori kedah disertai ikrar, kedah aya pengakuan muda'aleh. Jalmi anu didakwana aya mudai, aya muda'aleh. Mudai anu mendakwa, muda'aleh anu didakwana. Sapertoskeun utang pi utang. Nah, misalkan mudanya teh bade menggugat utangna muda'aleh, berarti mudai anu naon? Anu ngahutangkeun muda'aleh jalmi anu gaduh utangna. Ngan tiasa tak kadamai kedah disertai ikrar, hartosna kedah pengakuan muda'aleh jalmi anu gaduh utang. Leres abdi gaduh sametan ka Mang Anu misalkan. Jadi teu sebatas pengakuan muda'aleh hungkul, mudai hungkul. Hartosna teu sebatas pengakuan anu ngahutangkeun hungkul, tapi kedah aya pengakuanna deui tinu ini anu gaduh hutang. Nah, maka anu di dakwana gitu. Bil mudabe dina perkawis barang. Ini barang anu didakwa teh naon? Misalkan hutang. Pil amwali dina pirang-pirang harta. Wa huwa tayya suluh teh akad damai teh dohirun jelas. Wa kadza nyakitu deui sahna ieu akad damai teh ma
perkaranya ma ari perkara afdol anu matak nimbulkeun ilaiha kana eta harta hartosna tiasa nimbulkeun pi hartaeun misalkan gugat menggugat naon misalkan berbentuk surat-surat tapi eta teh bakal benjanten pi hartaeun sering terjadi kan di antara para jami. Kaman sabata lahu ala syasin sapertoskeun jami anu tos positif kata jami ala syasin madarat kangge anu sanesna kisosun nyata tos ditutupkeun kisos atosna dendaan. Pasok aya sistem naon? Sistem kekeluargaannya kumaha saena kan gitu. Jadi satacan dilanjutkan karena pengadilan kan kadang aya jami teh aya toleransina bijaksana makanya aya sifat naon aya sifat kekeluargaan gitu. Pasolahu maka kadamai misalkan eta si jalmi kanu sanesna alaihi kaeta man ala malin kana harta misalkan anjeunna teh membunuh misalkan ai membunuh kan secara aturan hukum jinayat lamun bunuh dibunuh deui lamun bunuh sengaja gitu dikisosna teh dibunuh deui tapi misalkan pihak korban teh indana toleransi masihan kebijakan sehingga akan damai alamalin misalkan kan harta bios lah mau diajukeun ke pengadilan tapi dengan catatan anjeun kedah bayar anu misalkan kerugian atau tapi sampai materi lah gitu sampai nyerosin urusan materi bilap disulhi dengan ucapan akan damai gitu. Painahu yasi eta sah hartosna henteu janten dikisos lah muda alehna teh jami dawana teh karena mudai jalmi anu mendawana teh ngejantankeun naon akad suluh atapi akad damai masihan toleransi sehingga biasa kadamai eta sah. Apabila dilebih pami akadna jual beli mah teu sah. Bios keluarga abdi dibunuh ge asal bayar tah pami dibayar ge mah teu sah karena kan jual beli sami sarua jual harta mah gitu mah. Mun bahasana damai tapi sanes isana diriron ku harta tapi sanes akadna jual beli akad damai eta mah teu sawios tapi pami akadna akad jual beli seolah-olah anu mau teh diical karena naon rupiah eta mah teu sah. Wa huwa sulhu huwa ari akad damai teh nawani terbagi dua ibraun hiji suluh ibro akad damai membebaskan wa muawadatun teras akad damai muawadah silih tukeran pal ibro maka ibro hartosna akad damai secara saling membebaskan iktisaruhu min haqqihi ngawungkulkeunana muda aleh jami dawa min haqqi tina hakna aya da ini tegasna hutangna ala badi kana sebagianana fa idza salahu di mana akadamai mudai jami nu ngadakwana kamu da aleh jami nu didakwana terdakwana minal alfi alladzi lahu bidi mati sasin alahum simiatin minha akadamai si mudai kan muda aleh jami ngadawa kanu terdakwana
misalkan 1 juta anu tanggung jawab muda aleh hartosna jalmi anu gaduh hutang sita dibayarna teh ala khamsimiatin janten 500.000 misalkan kieu we pami anjeun misalkan teu tiasa mayar wae abdi tos bosen nagih wae teh ka dieu teh. Nah ayeuna mah kieu we ku abdi diakad damaikeun akad suluh wios sametan teh teu kedah dibayar sadayana tos we dibayar 500 anu sasesana mah dianggap lunas tah nu kitu akad damai teh. Nah saur mudai ka muda aleh mudai berarti anu ngahutangkeun muda aleh jalmi anu gaduh hutangna gitu. Mios we lah cenah sametan teh kedah bayar sadayana abdi masihan teh sapalihna mah ngan sok wayahna tanu sapalihna mah kedah dibayarkeun. Berarti masihan kebijakan, masihan toleransi karena teu mampu bayar utang misalkan. Fakanahu la fa'ina fa'akanahu qala lahu atini khamsimatin wa abrutuka min khamsimatin seolah-olah gitu mudai jalmi anu ngahutangkeun teh nyarios kieu ka saha ka muda aleh ka jalmi anu gaduh hutangna pasikeun lah ka abdi 500 ku abdi bakal ngabebaskeun tah kanggo anjeun anu 500 na deui seolah anu dibayar mah cuman 500 anu 500 deui mah dipasikeun ka muda aleh seolah kitu tos abdi can damai lah ina maka damai anjeun anu teu tiasa mayar ngulantaran alasan-alasan misalkan nuju teu aya imamna tah ina mah sapada sulah abot teuing kanggo mayarna tah 500 nu kudu dipasikeun ngan 500 deuna mah kedah bayar tah eta teh namina akad suluh atanapi akad damai wala yajuju ta